Alhamdulillah petepang di sareng Mang Cepot nya dina lawuan ieu Mang Cepot petepis nepangan deui para pamirtob Riali Boy official dina channel YouTube nya. Heueuh Saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kunjung tahun geus dirandapan atawa tahun keur dirandapan ayeuna artina tahun anyar 2021 loba rupa-rupa wabah jeung musibah karandapan ku manusia di alam dunia ayeuna nya di negara orang keur mah tahun anyar wabah can beres ditambah ayeuna bencana rupa-rupa bencana nyata anu wabah teu teuing alam dunia da itu lain sa negeri wungkul tapi sadunya kena ku ngaranna virus wabah corona ieu deudeuh teuing ieu alam deudeuh teuing ieu negeri masuk kitu hejo oleh mokdang daunan rajekna tutuwuhan ayeuna keur katarajang ku wabah virus hampir rek 2 tahun dekat 3 tahun ieu dewek ge da teu nabuh-nabuh sabab covid teh cenah atau corona teh ayana dina kerumunan ayeuna aduh PPKM darurat kudu jaga jarak make masker cuci tangan teh adalah ayo saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunung tahun ayeuna sabab pangeran nurunkeun pancana nurunkeun penyakit pasti jeung ubarna tah ku tarekahna kitu syariat hakikatna urang ngilu ayeuna aya program vaksinasi ti pamarentah eta pikeun mutus virus santai corona atuh urang dina PPKM ulah ka mana da jalaran kitu satiap kawijakan tangtu aya solusina urang sangakeun kanu ngartos para dokter para pamarentah sabab sadayana oge da manusia mah teu oleh ku usaha hasil jeung henteu sangakeun deui kanu gaduh kahirupan utek tongo walang taga roh peti kekodongan tunggal makhlukna sadayana ge pikeun pujieun hungkul puji kagungan pangeran lahola manusia mah teu daya teu upaya manganyangakeun deui we kagungan ieu panyawat kagungan dunia langit sawarga katut pangeusina manusia mah teu daya teu upaya manusia mah hirup di dunia estroning ngalalana di mana manehna capek